Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar official di mana bae ayana. Wilujeng sonten wilujeng batebang dangu deui sareng akinya di acara nu maneh nyaeta dongeng ngabuburit. Ngadongeng deui pamirsa ngarencangan anu ngabuburit para wargi anu saum oge ibu-ibu rumaja putri anu siap-siap popolah masaknya popolah masak nyangu kangge engke sasayogian buka. Urang keur deui pamirsa dongengna nyaeta nu judulna Siluman Gunung Guntur. Di dongeng rekan aki nyalira didongengkeun ku aki, mugi-mugi wae katampi kalian kabingahan, oge tiasa janten panglipur kalbu, pangbeberah kana mana, pangrepeh kana hate. Hapunten bilih rada ngaguru pamirsa kumargi nuju hujan ageng ieu posisi di studio Kidagar Official teh. Rada tembus kalebat kumargi saking ageungna hujan nya. Mugi-mugi masih jelasnya suanten akina kadangu ku para mitra sadaya. Bagian katilu pangintennya dinten ieu teh kumaha teu lalampahan Jang Hendy sareng si Odoy teh nya. Urang dangukeun sasarengan sakedap deui. Ulah hilap kangge nu nembean manco nembean nganungkeun ulah asa-asa di subscribe wae nya. Di toel palebatan loncengna supados saya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Atur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge ngasih dongeng-dongeng aki, mugi-mugi sadayana dipaparenan kesehatan lahirna sinareng batina. Dijembarkeun manana digampilkeun rezekina, oge dilancarkeun dina ibadah saumna, ditebihkeun oge tina mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Urang ambarkeun deui samakna pamirsa par samak kabuyutanana mangga kaparayun sadayana. Prung gancangna carita saminggu geus kaliwat. Malam minggu nu ditunggu-tunggu geus ngurunyung ngaganti malam Jumaah. Wanci tengah poe geus ngiser katangange panon poe masih moreret hawa karasana maninyongkap. Di mana bahkan tak Hendy diuk ditepas bari nanggeui gado. Digigireuna si kopi nyanding dibaturan ku kulub huwi. Tisaprak wawujeng Nyi Sukesi pagawean Hendy ukur hulang jentul. Loba malaweng. Ari nu jadi pikiran taya deui iwalti Nyi Sukesi anu geulis camprani. Teu sirikna mun beurang sudah kana dahar mun peuting tara bisa sare. Sabab rurupaan Nyi Sukesi sok ngalangkang bae dina kongkolak panon. Jang Hendy kabidangdung kajamparing asih kapentang asmaragama. Keur ngahulang kitu, punduk Hendy aya nu nepak. Bari ngarenjag reuwas Hendy malika tukang bre. Si Odoy keur nyerenge. Kancing bajuna dibuka dadana ngaliglag ngoprot ku keesang. Akang mah sok ngareuwas teh baku. Atuh da cita tadi teh katempon akur ngahulang weh. Ulah loba teuing ulang jentul Jang kamari ge si Jali loba ngahulang teh paeh. Cik si Odoy. Teu poho bari ngahehe. Si Jali mah ngahulang ge kena kutoun. Aya kok. Nya pantas we paeh ge. Nari akang nyaruakeun kuring jeung hayam atuh. Tembal Hendy rada baeut. Ari ujang ngahulang teh ngahulang ku naon atuh? Ngahulang ku taun atawa emut kana geulis urang citiis. Si Odoy kadon ngagonjak ka Hendy. Akang mah baku ari geus ngoconan teh. Hendy beuki manyun.
Iya bener atuh supaya gampil nyer warna mun kudu nakang karingarenos jahe jeung patrawali. Komo mun kuno gelis urang Cidiis mah babari pisan jang. Emang naon ubarna kitu Kang mun ku urang Cidiis? Hendi rada penasaran ngadenge omongan Siodoy teh. Nya gampil atuh jang gampil pisan. Panayeuna teh poe Sabtu. Engke peuting teh malam Minggu. Kai apelan we atuh, kai mana atuh jauh-jauh teuing. Da pasti gering nguyung-nguyang bakal cager atuh lamun geus pangijeng Nyi Sukesi anu geulis mah. Era Kang. Make jeung era sagala. Apa jenisna ge yo, geus narima. Kawasan geus pasrah sumrah siap pikeun ditikah. Kiwari ujang kala ka era, hirup mah ulah ngagedekeun teuing ka era tuh. Jang yo, mantak susah. Ya era tukang manya kuring nyelonong ka itu sorangan. Alah, rek nungguan Nyi Sukesina datang nyelonong ka dieu gitu. Tapi kamu ning di kameja ge moal kajadian aya awewe nyamburkeun ka lalaki mah atuh jang. Bari napan bakal diander ku Akang. Jadi teh kudu make era-era sagala. Padahal mah pemirsa zaman kiwari mah tibaliknya. Sugri kaum dangu. Ayeuna mah justru seueur istri anu nyampur-nyampurkeun ka lalaki balukarna seueur anu melendung teu puguh bapana. Tapi aki mah percanten sadaya pamirsa di dieu mah balalager sadayana ge nya. Iraha tuh ka Cidiisna Kang. Pada magrib urang init ka Cidiis pikeun nepungan Nyi Sukesi. Ejangnya datang ka itu pancan pati peuting teuing, dari peuting teuing maya bisi kaburu sare Nyi Mojangna oge. Jangan bebeja ka Abah mah, ulah bebeja ulin ka Nyi Sukesi nya. Siap. Gerak. Ngartos Akang ge ngartos. Urang bebeja we lah rek ulin ka imah Mang C itu rek diajan yeun kecerik. Pasti si Abah wangidinan. Siodoy ngarongkong gelas si kopi anu katingalina pinuh keneh. Akang minta si kopi nanya jang. Yang diukur unggek manehna mah ngaragamang kana kulubhui. Halah aing si kopi teh mani baleuy kieu aduh. Jeung mani Ciis deh. Kemudian si kopi nanya, da ukur di polong meureun tita tadi lain di inaum. Gap atuh Siodoy teh kana kulubhui 2 siki. Sanggeusna dipasek kulitna langsung we disalawegeun, digayem duanana sakaligus. Kocapkeun peutingna. Sanggeus bebeja kabah kanta nu jadi bapana Hendi jeung Siodoy indit timah. Anu dituju taya lia nyaeta lembur Citiis. Saja jalan 2 sobat teh ngawangkong teureun-eureun. Ari dipake bari ngobrol mah lumampah teh henteu karasa. Hendi jeung Odoy geus sanjog ka lembur Citiis. Lebah mana Kang imah Nyi Sukesi teh? Ceuk Hendi tumanya ka si Odoy. Gampil jang urang nanya we atuh ka warung kopi tuh, kabeneran aya warung. Tembak si Odoy bari nunjuk ka hiji warung nu masih buka. Hanya hayu atuh Kang, duanana leumpang nuju ka warung anu ditunjuk ku Siodoy.
sok jarajan kainya. Nu boga warung awewe tengah tuh haripet ngabageakeun ka Hendy jeung Odoy nu kakarak ge diuk dina bangku panjang nu aya di hareup warung. Si kopi manis 2 Bi, walon Hendy. Si bibi nu boga warung gancang ninyuh si kopi, tuluy sor diasorkeun ka hareupeun Hendy jeung si Odoy. Mangga Den ieu lalawuhna mah nyandak we nyaliranya kainya ulah asa-asa. Tuh aya comro, aya goreng cau, ulen, raguan, katimus jeung saaya-aya we nya ceuk si Ibi. Bari ngiser-ngiserkeun piring nu dieusi ku rupa-rupa kadaharan anu bieu ditataan ku manehna. Tah. Iya Wi karasap uing mah ya. Si Odoy gap kana rarawan tuluy disamuilkeun digayem bangun nikmat naker. Rarawan teh pamirsa kacang gaji atawa kacang hejo nya anu geus dikulub tuluy digalo ku tarigu tuluy digoreng. Ayana teh biasana mah di tukang bajigur, aya kapungkur mah di tiap warung anu sok dicalan jajanan asok aya nya. Bi punten ya mah pada tumaros Bi. Dupi bumina Nyi Sukesi dipalih mana nya. Ceuk si Odoy tumanya kasih bibi bari terus gagayem. Oh, bumina Nyi Sukesi dipalih kaler nen di sisi lembur. Kin di dinya teh aya bumi rada mencil, tah eta bumina teh. Payuneuna mah pami teu lepat aya tangkal buah Den. Walon si bibi langsung bae ngabejakeun pernahna imah Nyi Sukesi. Oh, di sisi lembur bumina teh we. Sumuhun di sisi lembur Den bade nganjangnya Den ka Nyi Sukesi. Ah, biasa we Bi, urusan anak muda. Pamirsa sadayana. Ulah hilap ieu dongeng teh dialpukahan ku afiliasi ti Shopee sareng Lazada. Kanca wargi tepas Sunda mancomania tanapi ta kidagar official sadayana. Anu mikaresep kana gulah galeuh online nya di aplikasi Shopee atau nepi Lazada mangga balanjana tiasa ngelangkungan produk nu dipajang di dongeng aki. Kantun klik salah sawios produkna engkena lebet ka Shopee atau nepi Lazada. Parantos lebet ka aplikasi mah pamirsa bebas bade gulah galeuh naon bae oge nya teh langkung bade ngagaleuh sarung, bade ngagaleuh raksukan, lancingan, senal, kompor, pokona mah sapriyogina pamirsa mangga. Teu diwajibkeun gulah galeuh ataupun meser produk nu dipajangnya eta mah cukang lantaran kanggo meuntas ke aplikasi hunggul. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos balanja ngalangkungan produk aki oge anu parantos ngarojong. Kubulanjana pamirsa ngalangkungan dongeng aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun pisan urang keureueuh dongengna. Sanggeus wareg jajan Hendy jeung Odoy leumpang deui nuju ka sisi lembur belah kaler. Jog anjog ka sisi lembur. Katempo aya imah bilik hiji mencil di hareupeun imahna teh aya tangkal buah harum manis. Tuh itu sigana majang da ciri-cirina sarua pisan jeung nu diomongkeun ku si bibi tadi. Nya sigana mah eta Kang hayu tuang. Urang ka ditu yuk. Nya hayu atuh.
Nuduan ngalengkah deui ngadeukeutan hareup imah bilik eta. Memangnya eta teh imah Mayaya. Indungna Nyi Sukesi. Sampurasun, punten. Hendi miheulaan uluk salam da bisi kapiheulaan ku si Odoy. Paur ku si Odoy mah kurang merna sabab pasti dirungtungan ku ngahehe. Rampes. Nu ngajawab teh sora dua urang lalaki, pantau imah ti tadi ge teu ditutup, melenge satengahna. Lol dua urang lalaki ngelol tina panto. Nu hiji mah ngora keneh pantaran umurna teh jeung Hendi, papakeanna katempo gining. Aya nu saurang deui geus rada umuran beungeutna bosongot budi amprotan kumisna baplang sangadulang. Adeka saha? Ya kaginding jol tumanya bahasana rada garihal matak nyentug kana hate. Si Odoy jeung Hendi silih pelong. Tapi pok si Odoy anu ngajawab. Kami duaan derek ngajang ka Nyi Sukesi. Aya Nyi Sukesi na gitu. Anjeun emangna sahana Nyi Sukesi. Si Jaka tumanya deui anger merijeng tegeug. Lain sasahana ukur babaturan we emang anjeun sahana kitu. Si Odoy malik nanya teu poho bari ngaheuheuh. Lain ada ngajawab pananya batur teh anu bener atuh, nu sopan ulah bari ngaheuheuh gitu. Sarua jeung ngahina ka dewek deuleu. Bisi can apal ya kuring nu katelah Den Sarja Sumadinata ti Ciherang. Ari hayang dijawab sopan nya tuh nu sopan nanyana baraya ulah bari jeung beubeuleuh ke kitu deuleu. Wawuh ge acan panggih ge kalakayeuna tapi sorangan kawas nu ngewa ka kami duaan. Keur adu catur kitu torojol Nyi Sukesi datang di pawon bari nanggeui baki dia si kucit teh jeung goreng sampe. Kawasna mah rek nyuguhan tamu anu duaan. Gini aya Kang Hendi sareng Kang Odoy. Mangga kalebet Kang. Nyi Sukesi dareh deh ngabageakeun ka Hendi jeung si Odoy. Den Sarja jeung Mang Ewok badegana olohok. Bari amak sabab geuning Nyi Sukesi beda budina ka manehna jeung ka Hendi. Teu cara ka Hendi ka manehna mah tadi ge nu nyampeurkeun ka Mayaya. Kaluar soteh Nyi Sukesina sanggeus digelendang ku Mayaya supaya daek nyang hareupan tatamu. Tapi ieu nuduhan teh saha Nyi? Dulur Nyai atawa si Odoy teu kaburu nganggeuskeun ucapanana sabab kaburu ditempas ku Den Sarja. Kuring mah calon salakina Nyi Sukesi, anjeun arek naon ha? Si Odoy olohok. Tuluy malik melong ka Hendi jeung Nyi Sukesi. Sanesa saha Den Sarja mah Kang Odoy, mung amengan bae ka dieu ge ceuk Nyi Sukesi. Oh iya kabogoh Nyai teh, jalma ieu anu matak Nyai nolak kana lamaran Akang teh. Tos apa lainna mah? Mang Ewok, hayu balik. Ceuk Den Sarja bari leos we ini ti heula dituturkeun ku Mang Ewok nu jadi badegana. Karek ge nuduaan tepi ka jalan lembur. Ai torojol teh aya nu datang. Saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum, leungeun kencana ngelek boboko, sedengkeun leungeun katuhuna nyakla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Dede, rek kamarana eta bari jeung baraeud bari jeung ngagedig mulang.
Iya Aden ulah sok pundungan jeung elehan jadi lalaki mah. Ya berwanian jajan heula awug ibi mah amis raos kadeueut madak dedeyeun geura. Matak tenang kana hate, matak cemerlang kana pipikiran, matak pokona mah sagala bang baluh leungit. Ku nuang awug ibi mah tah ieu kukurawu tah ieu mah keur mang ewok eta. Meh wareg meh tambah baplang kumisna. Mang ewok abdi ge rana ieu. Para pamirsa. Bisa ruwiti nya deuh make ngiklan sagala. Kuno rojolna bisa ruwiti pamirsa kapalih citiis atuh urang cekapkeun heula nya dongengna dugi ka dieu. Lalakon siluman Gunung Guntur bagian anu katilu urang cekapkeun heula dugi ka dieu pamirsa dongeng ngabuburitna nya. Teu tiasa rada panjang-panjang kumargi kawates wantena ge ieu rada serak-serak basah. Malu makina ge bari puasa nya pamirsa bari saum ieu teh. Teu tiasa rugat-regot kana cai nya. Ari ngadongeng biasa mah gap heula kana cai. Biasa diselangannya dah. Pamirsa sadayana ya siluman Gunung Guntur bagian katilu atuh urang teuneun heula di handeuleum sieum gesan sampeureun nya. Urang tunda heula di anjuang siang gesan alaeun urang sampeur deui engke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana pamirsa di mana bae ayana nu parantos satia manco satia ngadangukeun oge ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki. Mugi-mugi atuh sadayana di papariran kabarokahan kawaluyaan nya kasinugrahan amin amin ya robbal alamin. Pamirsa sadayana sakitu heula pangintennya anu tiasa kapihatur sonten ieu. Akhirna amit mungkur heula pamirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.